warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Maha kabarna barudak. Mudah-mudahan sehat terusnya. Poe ieu urang bakal diajar bahasa Sunda. Ayeuna barudak siapkeun buku warangka Sunda pangajaran 7 anu temana barang. Nah, saat urang ngawitan pengajaran poe ieu, mangga urang sadaya ngucapkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuluy, urang sadaya maca doa sebelum belajar. Amin. Mudah-mudahan doa anu urang sadaya bacakeun dikabul ku Allah Subhanahu wa taala, teras urang sadaya bisa dijaga diriksa ku Allah tina sagala wabah sareng penyakit. Amin. Oke, urang kawitan pangajaran ayeuna. Dina pangajaran ieu, urang bakal ngabahas perkawis barang. Naon eta barang? Barang artina benda. Nyaeta sagala sesuatu anu aya di sabudeureun urang sadayana. Barang kabagi dua jenis, aya barang nu hirup sareng barang anu teu hirup. Nah, barang anu hirup cicirina nyaeta ngagaduhan ciri kahirupan. Diantawisna nyaeta ngabutuhkeun makan sareng nginum, bisa bergerak sorangan, tumbuh atau bertambah besar, berkembang biak atau bertambah banyak. Selanjutnya nyaeta barang anu teu hirup. Artina barang anu teu boga ciri kahirupan. Contohna pertama hiji, teu ngabutuhkeun makan sareng minum, teu bisa bergerak sorangan, teu tumbuh atau teu ngagedean, teu bisa berkembang biak. Nah, ayeuna urang tingali contoh-contoh barang anu teu hirup. Barang anu teu hirup kabagi ku loba jenis. Aya perkakas dapur, kendaraan, peralatan sakola, parabotan, jeung sajabana. Anu pertama, urang tingali naon wae contoh barang perkakas dapur. Nah, di perkakas dapur eta aya peso, aya katel, kompor, coet, jeung sajabana. Dina kendaraan, contohna nyaeta aya mobil, aya sepeda, pesawat, beca, jeung sajabana. Nah, contoh alat sakola nyaeta kantong atau tas, pensil, buku, sepatu, jeung sajabana. Contoh parabotan eusi imah, salah sahijina nyaeta aya sofa, aya meja, kasur, lemari, TV, jeung sajabana. Selanjutnya, contoh barang anu hirup. Ari barang anu hirup kabagi deui ku dua jenis. Anu pertama nyaeta tutuhan atau tumbuhan. Kadua nyaeta sasatoan atau hewan. Contoh tutuhan atau tumbuhan diantawisna nyaeta aya balukar atau semak, aya jukut atau rumput liar, terus aya tangkal buah-buahan. Contohnya nyaeta tangkal rambutan atau pohon rambutan, tangkal cau atau pohon pisang, tangkal kelapa atau pohon kelapa. Selanjutnya aya kekembangan, nyaeta aya kembang melati atau bunga melati, kembang mawar atau bunga mawar, serta kembang anggrek atau bunga anggrek.
contoh sasatoan nyaeta diantawisna aya lauk emas atau ikan mas, kuya atau kura-kura, terus aya deui maung atau harimau, uncal atau kijang, kucing atau kucing, terus aya deui sato anu boga sayap atau bisa hiber. Pertama nyaeta aya meri atau bebek, aya elang, burung elang, aya hayam atau ayam. Nah, mungkin itu materi yang bisa Mr. Fauzi sampaikan berkaitan dengan barang atau benda yang ada di sekitar kita. Sekarang tiba saatnya untuk Mr. Fauzi menutup pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, mari kita semua mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada tugas dari Mr. Fauzi. Tugasnya adalah seratkeun ku anjeun 10 barang nu aya di sabundereun anjeunna, atau tuliskan 10 benda yang ada di sekitar kamu. Tulis di buku tulis bahasa Sunda ya. Dadah.